Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal ya'khudka sareng nyokot ka anjeun. Naon annaumu sare wa anta bari ari anjeun ala zikrillahi eta tetep inget ka Gusti Allah. Wa ala taharati sareng netepan kana bersih. Liuk roja supaya ditaekeun naon biruhika ruh anjeun ilal arsy ka aras wa tuktaba sareng ditulis anjeun musollian kalawan jalma anu salat ila antastai kido nepikeun ka hudang anjeun wa tahtim sareng nungtungan anjeun yakzotaka kana nyaring anjeun bi khairin ku alus. Wafil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis inna rajula sayaktosna hiji lalaki iza awa di mana-mana nyangkere ieu isi rajul ila firasyihi kana kasurna si rajul ibtadarohu maka buru-buru ka itu rajul saha malakun malaikat wasyaitonun sareng setan. Pakola terus nyarios salah malaku malaikat Allahumma khtim bi khairin. Allahumma ya Allah ikhtim muga nungtungan Gusti bi khairin ku kasayan. Pakola tuluy nyarita sa syaitanu setan ikhtim bisyarrin. Ikhtim muga nungtungan Gusti bisyarrin kana ku kagorengan. Pa in zakaro mangka lamun inget sa itu si rajul Allah Ta'ala ka Gusti Allah Ta'ala sumanama teras sare ieu si rajul bata mangka jadi sal malaku malaikat teh yaklauhu eta ngajaga ieu malaikat ka itu rajul wahtim sareng kudu nungtungan anjeun da'awatika kana pirang-pirang doa anjeun bihada du'ai ku ieu doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi aslamtu eta masrahkeun abdi nafsi kana diri abdi ilaika ka Gusti wa wajahtu sareng madepkeun abdi wajhi kana wajah abdi ilaika ka Gusti wa fawwadtu sareng masrahkeun abdi amri kana urusan abdi ilaika ka Gusti wa alja'tu sareng nyarandekeun kuring atau abdi zohri kana tonggong abdi ilaika ka Gusti rogbatan karana resep warohbatan sareng mikasieun ilaika ka Gusti lamal jaa teu aya tempat nyarande wala mangja sareng teu aya tempat salamet mingka ti Gusti illa ilaika kecuali ka Gusti amantu iman abdi bikitabika kana kitab Gusti allazi anu angzalta nurunkeun Gusti wa nabiyaka sareng ka nabi Gusti allazi anu arsalta ngutus Gusti fa in qara'ta lamun maca anjeun zalika kana itu doa wa mutta tuluy maot anjeun min lailatika tina peutingan anjeun pa anta mangka ari anjeun alal fitrati eta netepan kana bersih. Wain asbahta sareng lamun isuk-isuk anjeun asbahta maka isuk-isuk anjeun khairon eta alus kama seperti perkara fil hadisi anu aya dina hadis wa ba'da zalika sareng sabadana maca doa ikra maka kudu maca anjeun surat al-kafiruna kana surah al-kafirun sumanam tuluy sare anjeun ala khatimatiha netepan kana tungtungna surah fa innaha karana sayaktosna surah baroatun eta lulubaran ngalubarkeun atawa lulubaran minasyirki tina syirik kama seperti perkara waroda anu sumping ieu ma wallahu a'lamu bissawab.